Tambahan deui ame ku aing bisa dikali lipatkeun jadi 100 kali lipat. Bos tambahan bos. Sok kabere ieum tah babaturan karunya. Ieu. 5.000 nya 85. Senin dewa aing geus poe Senin teh sok seset lihat seset ngalengkah aing Bang Emok segala naragi gawaya kieu teh aing kudu kabur ieu mah aing na kumaha teh nya aing hirup hayang beungar hayu we kieu we aing susah we jeung susah aing unggal poe jeung nu nagih we jeung nu nagih cing atuh bere kasenangan atuh sapoe mah aing teh unggal poe teh jeung nu nagih dewe jeung nu nagih dewe jangan piduiteun ka mana atuh ieu teh neusan piduiteun. Kadieu. Naon? Kadieu. Oh, si jiga nurung sing kitu atuh. Ya. Kunaon? Bos aing asa pararusi unggal peuting jeung pusing we pusing. Heuh, pusing teh pusing kunaon atuh di obat? Bahutang. Oh, bahutang. Terus yang kumaha atuh? Aing hayang beunghar. Aing Senin, Kosipa, Salasa geus renyak aing. Unggal poe nu nagih ka imah aing. Aing nagih dan aing kaluar ti imah teh aing aya nu nagih pasti ka imah ieu teh yeuh. Mata aing indit ka dieu genan. Aing kumaha nya? Masih boga solusi atuh bos Aya sih solusi mah. Naon? Ngagandakeun duit. Gandakeun duit? Heeh. Maksudna kumaha yeuh? Maksudna kumaha yeuh? Teu mang ade kudu boga modal heula. Heeh. Boga modal tangke. Indit ka dukun ka ditu urang aya dukun nu alus. Di mana eta? Wah, pokoknya belah ditu we, pokoknya mah ke kurang dianter. Jadi lamun misalkan orang ngagandakeun duit teh urang mere duit sabaraha jadi berkelipatan gitu. Heeh, bergana gitu. Wah, aing hayang atuh bos tulungan aing yeuh. Aing Heuh, aya modalna Hidup ku sabaraha modalna? Nah, eta mah teu langkung lamun misalna hayang 1 juta jadi 10 juta gitu. Lamun misalna urang 2 juta jadi 20 juta gitu mah gede. Ayalah. Bos atuh kitu mah tulungan. Aing mata aing capek Ya aing. ku aing dianter. Si kunaon deui keluhanna? Ah, geus moal balik ngomong yang eta mah gerebed, moal bener. Mah Pusing tak? teu. Henteu. Tapi sama leuwih jiga teh aing pusingna geuningan si mah. Kapan heueuh teh moal nyambung. Geus bos atuh ulah lila-lila aing na we ya. Hayu, yuk. Aing. Heuh, hayu atuh 6. Tuh, nyacek aing geunan. Yo, bisa mun nanyakeun jalma itu, nanyakeun uing teh apal gitu ha. Tuh jalmana. Hayu. Jang. Nempoan si Kipli teh? Hah? Cia mah. Nempo si Ade Kipli teh? Huha we ayo. Ye. Wah, aing mah geus keur mah si Kipli dipupusing. Sia di anjing teh aya di dieu. Kita kesan lieur aing. Atuh geus mah aing mah balik ka hareup. Launan bos. Heeh, leueur puguh. Kita bener gimana ka dieu? Ah, hayu we tuturkeun. Hah? Heuh, geus hayu we tuturkeun. Lain aing mah dukun namanya di kebon kudu di kebon. Nah, aya dukun-dukun di kota atuh sok modelnya di kebon atuh. Sieun di mana ieu ka dieu ka kebon euy. Apa bos Wah, ame rada leutik. Geus turun geus nanjak di mana ieu teh? Heuh, geus hayu we. Naon kucing anjing. Nyuk teh. Bos tungguan. Aduh. Hayu atuh. Apa. Aduh. Ya. Si bos pernah tadi can ka dukuna. Geus pernah sekali. Tapi halus tok cer. Tok, Cer. Bener aing mah. Atuh mudah-mudahan mah sing bener Hayu. Mana di mana? Tuh, di belah ditu. Eta. Heeh. Mana tuh? Geus 3 bulan eueuh pasien. Tuh, dukunna. Bah. Bah.
Assalamualaikum. Weh, waalaikumsalam. Haha. Damang Mas. Alhamdulillah. Iya Pak, ya tamu. Oh, bade. Tekan sana. Kita. Tapi teh kaduk karena panceningan, Bah. Kumaha. Oh. Teh, bebeja kamu, Bah. Sing sambatan. Ha. Terus ketinggal. Bagas kemayanya tuh. Moal jauh ti loba hutang. Kabang emok boga. Ya. Setoran motor boga. Ya. Setoran mobil boga. Ya. Tapi adatna, jelema hidup mah boga hutang mah adatna. Mun kumaha carana Mbak abi geus pusing gal poe di tagihan ku jalma. Teu kabayaran. Teu kabayar ku abi. Solusi yang tepat datang ka Mbah mah. Anjing teh arara teuing kunaon atuh nya? Kumaha Bah solusina Bah? Hah? Solusina kumaha? Gampang solusina mah. Di dinya boga dana sabaraha ku Abah bisa di 10 kali lipatkeun. Aslina Bah bener. Digandakeun ku Abah mah. Bos bener ieu. Ya, Aslina Bah. aslina. Kedah ayeuna antos Bah. Hayang gowat kalunasan eta hutang ayeuna keneh. Ek mawa sabaraha? 5 juta jadi 50 juta. Mawa 50 juta jadi 500 juta. Mawa 500 juta jadi 1 juta. Bos, pinjam bola tuh. Pinjam bola. Hah? Lu kayak digantian paling bisa dilipat ganda ke dia Luna. Kumaha ieu erek ka Mbah erek minta digandakeun duit teu mawadan. Ieu kagandakeun deui. Moal tah anu ieu ya. Mawa dana sabaraha ka dieu nu digandakeun teh? Landak 80 mah Bah. 80 juta. 80.000. Anjir. Digandakeun duit 80.000. 80.000 Bah. 80 Biasa. bakul jadi 800.000 atuh sia teh bae mayar hutang kumaha. Tambahan deui ame ku aing bisa dikali lipatkeun jadi 100 kali lipat. Batu babaturan tah ngara digandakeun 100 kali lipat. Heeh. Ya, ku aing bareng nginjem teh. 85 Bah. 5.000 perak. Bah, pan kira mutos cair ke digantian ke Abah. 10% ku abi dia tak genan-genan. Mun aya talangan heula atuh ti Abah. 85 mah ieu berarti kudu jadi 8,5 juta. Ah, 100 kali lipat cukup teu mahi teu 8,5 juta. Anjing jadi 8 juta. Heeh. Mahi teu. Mahi Bah, mahi. Heeh. Turutan jampe timbang. Kumaha jampena Bah? Mah turutan. Bari peureum. Turutan kumaneh? Ieu supaya duit jadi 100 kali lipat 8,5 juta. Jus plang cus. Jus plang cus. Jus plang cus. Liang tai karijut lamot kusia. 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 Liang tai bisulan colok kusia. Liang tai bisulan colok kusia. Liang tai bisulan lamot 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 kusia. Liang tai karijut lamot kusia. Liang tai karijut lamot kusia. Liang tai bisulan colok kusia. Liang tai bisulan colok kusia. Liang tai monon tublas kusia. Liang tai monon tublas kusia. Kumaha ieu teh? Tukang. Kamu deui kan 3 bulan. Can dibayar keneh wae. Abi nuju usaha heula. Tah deui si Kipri kabeneran maneh aya di dieu. Di teangan tadi nanyakeun kanu Oon nu di ditu di posterona teu nempo iPad ke di dieu nya sarwana. Mana boga hutang teh ka ieu? Sisi. Kang, Kamu bayar heula. ya oke atuh. Tempo lah saminggu deui. Ayeuna teu apal naon geus 3 bulan mah. Biasana sok kudu dicabal pokona barangna. Ieu abi keur usaha heula. Keur. Ke mana sih? Ah, si Kipri ka mana? Ah. Tuh, Bang. Apalnya? Usaha di dia jadi gagal. Bisa bayar kumaha atuh. Ah, si Kipri ka mana lompatna deui? Hese nengan si eta teh.
Anjing deui ka dieu tuh. Cuk cole we hayo. Abe ka jual heula eta tah. Anu. Geus atuh. Isuk topinya. Heeh. Isuk ka dedewan si kieu. Ya, nungguan lamun tanah lapang eta geus payu nya. Ek mudah geus si Kipri tuh. Heeh. Di si jauh manten. Heeh. Selain tanah aya walungan oge ku abi di Oh, karep teh rek jeung batu-batu nagenan. Heeh. Gagal hidupun teh. Gandakeun duit gagal. Anjing, kalaka aya lising na kadinya atuh. Mata gitu nyaho atuh. Sugan aing teu bogaan hutang dukuna. Sugan aing. Oh, dukuna kita kablegeun hutang. Sarua wae bogeun hutang jeung aing ke jalma eta. Nah, da dukun ge manusia atuh Mang Ade. Teu boga hutang mah nu paeh. Untung aing keburu kabur, aing tadi deui wae ge mah.